Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusharatu takarruru hadhil umum lan den syarat opo ngaula wali ikilah iki pirang-pirang perkara haitsu bihaitsu wajib kalawan sekira-kiranya kaya si wong tak dubal jari hati narima kata takramane hewan kang ngebuburon wala zahara kaunuhum walaman lamun lahir opo anane iya jariha atau wasibah walaman iku kang den didik kang den uruk kisuma akala kari-kari mangan iya jariha atau wasibah milah nusaidin saking daging buburonane lam yahila walika sayyidu maka ora halal opo mangkono buronane bila zaring dalam munggu kaul alhar Gisatu fayus daratu talimun jadidun maka dan syarat kenapa pamurukan anyat wala asar lan wala tapak iku mawjud lil alil akidami kadue ngaletakan ing ma'adul kalbi minar sayyidi najisun lan utawi nggon nagegele asuh saking buronan ikun najis al-asawanahu la yufanu lan utawi al-asawanahu iku setuhune kelakuan iku ora den hampura apa anu saking ma'ab wa annahu yakfi gaslulan satuni kalakuan iku cukup apa ngawasuh ma'ab bima'in wa turabin kalawan banyulan lebu wala yajibulan ora wajib ayu kawara bayan taden bolong terhalan yang taden alungkeun dia ma'am bulan yang taden alungkeun den buang ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah orang ku Gusti Allah diberi himmah kahayang anu luhur dina thalabul ilmi teu kahalangan ku cuaca hujan teu kahalangan ku mendung tetep bae orang daratang
barang diselidik-selidik mahoreng lain ngaji-ngaji teh. Ieu teh horengan rada aya anu dihindari. Macem-macem. Aya anu tipe tingkat deh ja polisina besi datang isuk-isuk. Masya Allah, deres jelas urusan mana jelas. Ieu mah anu teu jelas. Cicing di imah teu betah, cicing di imah babaturan teu betah. Ngaji bae horeng ngaji ge teu betah. Sarua lantaran meureunnan atuh problemna numpuk. Problemna geus macam-macam. Tapi deres masih kena lompat ke pengajian. Berbagai problem boh polisi, boh hutang, boh urusan rumah tangga atau urusan pemajikan geus jadi lingseuh pokona ngaji urusan ke tas ngaji puyang deui sebodo. Nah eta bagus sebab di baheula ge loba jelema nu jadi ahli sufi tina berangkat pelampiasan geus puguh nu berangkat tina asli nama hayang usul ilallah atuh loba aya anu berangkatna teh tina pelampiasan frustasi menghadapi ekonomi, politik, jeung asmara. Nah, ieu frustasi dilumpatkeunana kana toriko. Jadi ibadah ibadah teh berangkat tina frustasi. Aya loba. Allahumma atunyin jalan teh banyak jalan menuju Roma. Sarua tujuan apa? Tergantung kumaha Allah dek mere. Aya jelema keur sugih teu ngeunah-ngeunah ibadah ka Allah. Coba cek Allah beres susah wae. Masya Allah leuwih teu ngeunah. Tuh diberi sugih jeung susah teh akur wae. Tapi aya jelema diberi sugih teu ngeunah, barang diberi susah mengeunah. Diberi susah teu ngeunah ibadah teh. Coba ku aing diberi sugih ngeunah. Loba tergantung kumaha jelemana jeung kumaha Allah mere sinar. Nu bangkawarah mama santren ti budak ngaji bisa teu maksud kana lazat ibadah pake neangan dunia. Ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim teh lain pake ibadah ka Gusti Allah, endahan pake bisnis. Nyieun yayasan teh lain endek ngausulkeun ka Allah, ngartikeun kana hukum tapi rek dudunya buang kawara, buah pamoyangna buang kawara. Tuh eta nu bang kawara polisi onam nya mah teu nyahuan kana dalil. TNI onam nya mah teu nyahuan kana dalil kana neraka ge moal kebal di hampuranya mah. Sebab bodoh tetep kana neraka. Dan moal kebal tapi kiai mah ilmu di nyana, wawasan di nyana, tapi nyana teu ngalingseuh ka ilmu titipan Allah, seakan-akan ngahinakeun kana titipanana. Iya, masya Allah. Nah, ya anu deres mah ngaji ngarti be, aya nu ngaji teu ngarti-ngarti be, odoh bae. Bodoh bae teu ngarti-ngarti. Ya Allah. Jadi ieu mah sababaraha macem disiksana. Atuh lantaran tina odobna jang ngaji mah terus bae tapi teu ngarti-ngarti berarti kan maksudna lain ngaji.
tah eta mah sakadar gambaran-gambaran kudu ikhlas. Jadi polisi, jadi TNI, jadi PNS sing ikhlas geura ka Gusti leuwih-leuwih nu katitipan ilmu nu bodoh ge ai ikhlas mah kana kabodohanna atuh bodoh bae. Ikhlas. Ya Allah. Nu mentek urang ngaji ge hayang ngageserkeun rarasaan. Orang ngajilah ya sugan we can bisa minggu ieu bulan hareup sugan can bisa bulan hareup tahun hareup sugan we kuresep mah ngageser-geser engke we mendekati kana maot asuh sugan ngageser nu tadina resep pisan kana jabatan sugan geus tareh maot mah henteu nu tadina resep pisan kana dunia sugan atuh rek maot mah teu tah harapan teh eta nu mentak ngaji haju sadar heueuh aing teh salah nu hese ge ieu teh ilmu aya dinyana teu sadar kredit haram loh ngadu jeung aing dalil nah ieu bakalna nu kos kita sadar mah sebenarnya ini nyawa soal kredit kadang-kadang mah kubutuh loba hawaij min hawaij dunya deres tawakos kitu bataran nyadar nu hese ge kan salah teu nyadar tasugan ku ngaji mah teu nyadar horenganana duh Gusti hampura abdi teh bangkawaraha mah dihareupeun jelema mah teh di kiai-kiai je boga dalil orang dihareupeun Gusti mah teh meureunan dan bangkawara tah lamun sadar kitu deres di mana teh Pak ye Gusti mana abdi salahna ja abdi mah salah beh salah abdi ih teu pokona teu ngarti abdi mah kajian goko bahagia kudu dikasorgakeun mah abdi mah teu salah ke di akhiratna zabaniyah seret kasih takabur tuh jelema nu mantak luhur ge indallah ku nyadar diri loba kasalahan mimiti dina syariat dikoreksi oh ieu salah teh sadar per islaman perzohiran naik deui kana perbatinan orenganan langkah-langkah ngajina wuduna salatna Gusti barang dikoreksi teh henteu lempeng menuju Gustina diomong mah diomong lillah orenganan aya muatan selain lillah aya muatan tak diundang muatan gelap. Ayo sadar geus bisa urang mulai ku ari kana ihsanna Islam iman ihsan deuk iraha teu boga dosa deuk iraha teu boga salah nuntek lamun urang nyadar sasadar-sadarna pinu horenganan ieu kolong langit teh ku dosa aing sadar saya kan sadar teh ya rasana aing mah boga dosa naon tuh aing mah ye sakieu bae aing mah sedeng gitu siana bae ka aing teu nganggap kiaikeun atuh aing ku sia lamun sia geus nyaikeun ka aing karak nyaho bahwa aing teh asli kiai ye lamun sia teh rek nyaikeun ke ku aing disogok nya aing teh kandidat kiai beuh udah kayak kandidat kiai saya selain bupati teh kandidat ya Allah ya Rabb tadi bolak-balik teh supaya lempeng menuju Allah Subhanahu wa ta'ala bahasa lillah ditempelkeun di setiap gerak-gerak ibadah wudu lillah salat lillah puasa lillah kabeh lillah orengan disungut doang lillah tetepikeun kana kolbu nah mulai
ya horeng ibadah teh kudu zahiron wa batinna. Naon hartina meuli kadu? Du dimaksud kadu teh dia eusina barang dibuka teh ya Allah hileud melulu. Eta kos kieu tukang ceramah. Bagus. Dina luarna mesin barang dibongkar hileud. Ya Allah hileud gede hileud teh. Ya Allah. Pohara atuh nu ngadengekeun mah geus lain hileud orai. Orai di jero aduh bareng dibuka teh boleh orai tah supaya ulah aya hileudan di jero kolpura ulah aya orayan mantak urang wani ngaji teu teu keur miceun panyakit tuh nu takabur baru teu dek ngaji. Sia mah butuh kena ngaji inget teu butuh ngaji. Ye, itu daun ngaji bege teu dipake mah. Pake ngaji mah teu kudu ngaji, jauh-jauh. Ilmu mah di aing ge aya. Aing ilmu naon teu sia di aing. Ye, aing mah serba aya. Aing mah supermarket. Eta takabur urang pan ngagidigna ge. Ti Belaraja ka dieu, ti Cikupa ka dieu, ti Serang ka dieu, ti Bandung ka dieu ku ngagidigna ge Allah kan memperhatikan. Sekali dua kali oh cak Allah karunia piceunan ilmuna. Panyakitna piceunan. Tuh ya Allah ya Rabb. Allah mah atuh maha segala-galana aya rahasia urang teu nyaho. Di sekeliling urang loba anu magahan ngaji urang teu tertarik eueuh bagian tapi begitu urang ka Jawa Tengah Masya Allah tertarik urang aya bagian meureun di dieu di sekeliling negara urang teh aya geuning ilmu lain aya loba tapi teu tertarik begitu urang ka Misra Masya Allah mau oleh-oleh comro ka dieu atuh kitu bae di mana bagian-bagian urang rezeki urang ketika urang cicing di daerah Jawa Timur hese neangan duit teh barang ka Tangerang Masya Allah ieu bisa dipaling itu bisa dipaling babari horeng ya lain gambaran dunia rezeki teh kitu rezeki dunia rezeki iman rezeki makrifat sarua mantak di dituna bihasabi rizkihi wa bihasabi qadari kalawan ngitung-ngitung rizki na urang dibere ilmu dibere makrifat tah nu penting himmah mah ulah pudar-pudar urang teh keur nyaritakeun buron beda buronan mah aya buronan mah eta anu sok diteanganku eta buronan ngaranna aya buburon na buburon sarua buronan gede teh hewan buronan urang keur nyaritakeun eta menang ngabuburon hewan leuweung hewan anu lain milik hewan-hewan anu masih keneh ngencar di awang-awang di leuweung di gunung menang urang diboro melalui hewan-hewan galak siba wa tair kakalbin wa fahdin wa bazin wa syahin naon da ta eta teh make syarat bisa sahna hewan diboro ku anjing salna syaratna anjing tersebut muallamatan terdidik
dengan julukan anjing lacak. Datang ke mana? Di antan zajira jarihatus siba bi zajri sahibiya wa tastarsila bi irsali wa yumsika shayd wa la yakulam. Ketika manehanana tita moro kurang saluluguna moro bae, tahan lepas sok dilepaskan kurang lepas benang boroanana di dahar kunyana tah eta ngarana terdidik mentak istaratu tarkul ukli fi jagatil tayar bilaga syaratna ulah di dahar. Geus eta cara ngadidikna kuduku ahlina untuk mencapai antan zajiro jarihatus sibab bizajir sahibiha wa tastarsila bi irsalihi, dan selanjutnya teh make syaratna takarrur hadhil umur kudu sababara balik sababara kali dicek dites urang datang ka bihaitsu yazunnu ta'addubal jariyah sehingga gede sangka idraku tarafir rajul gede sangka bahwa ieu anjing teh geus bener-bener beradab sehingga ku beradabna bisa dititah ku urang. Sanggeus dititah nurut, sanggeus nurut bisa menerkam, sanggeus menerkam dibawa dihakam eta teh kudu sababara kali sehingga orang percaya ka eta anjing. Oh. Jadi kudu dididik. Anjing anu mugolazoh bae ketika geus dididik mah jadi anjing pelacak eta teh halal boroanana. Sebab naon? Sebab kepentingan pribadi. Anjing dididik tita moro benang dihakan sakitu lapar nage karena geus dididik dibawa ka dununganana diserahkeun anjing lamun geus kepentingan pribadi luhur eta anjing teh sehingga halal boroanana. Mau kurang kubaha mau jahatna disebut lagi raja singa, disebut lagi raja hutan, disebut lagi raja-raja dari seluruh hewan. Raja namau dididik kurang sehingga bihaitsu yazunnul ta'addubal jarihah percaya orang karena keberadaban mau dikencarkan kurang benang menerkamnya dibawa ka duduk luhur tamaung teh sakitu buau hewan panggalakna dididik eueuh kepentingan pribadi luhur tamaung. Ucing gitu keneh nu sok disebut meong garong sebabnya nama atuh nu bogana can ngadahar turun saji geus dibukakeun garong disebut teh sama meong. Masya Allah bukakeun cokot bukakeun cokot eta ngaranna meong garong henteu dididik sehebat kegaronganna meong gede kurang nurut dengan takarrur hadhil umur dididik nurut eta meong teh titah moro kurang set benang manuk lauk dibawa kunyana meong onaman teu mogolazoh anjing makan mogolazoh dididik mulia kunaon eta nu mantak mulia eueuh kepentingan pribadina sakitu lapar benang teu didahar. Lamun urang boga pejabat yang kepentingan umat eta mulia urang boga lurah
lain jang kepentingan pribadina tapi jang kepentingan masyarakat. Mulia talurah urang boga camat dididik jana di PDAM salah aing ngomong maknya di PDAM jurusan cai atuh bolon deh jadinya hoge jajahuangan urang boga camat geus dididik jana jadi keluar tidak kepentingan pribadina melayani umat. Camat mulia boga bupati urang kepentingan pribadi bener-bener kepentingan bangsa jeung negara. Mulia ada bupati gubernur gitu kene terutama RI 1 yang mulia Bapak Presiden terpilih seuri goblok Presiden urang Balerea ieu ngabogaan tipe anu bener-bener jang umat berani belusukannya berani dan berani nah mulianya karena ngalengitkeun kepribadian jang pribadi jang pribadi jang umat jang masyarakat nyaho hutang urut pemilu wah pasti mati nyaho kan nyahoan aing jang pribadi eta mah presiden aya jang pribadina masih keneh wajar ja emang jurusan neraka menteri gitu keneh geus disadiakeun neraka-narakana jang nyana bagi anu memang melenceng tina aturanan. Gubernur geus disadiakeun itu keneh bupati deres jangan mau gede duit na RT jaleti jalawang narakana buka wae nasib RT ya ieu mah kiai makan ilmu aya di nyana ayat aya di nyana Quran aya di nyana bahkan hafizul Quran Masya Allah hadis tapi jang kepentingan pribadi iya mah pan buang kawara jin bantak aya bae kecapan Kangjeng Nabi sayyidul qaum khadimuhum kepala masyarakat kepala umat kepala kaum adalah pangladen kaum juruladen eta teh nu mulia sebab jang kepentingan pribadi. Masya Allah ketika aya hiji jelema sugih usahana dibere maju ku Gusti Allah hartana teh geus berlimpah ruah brodi panto brodi juru ngalayah di tengah imah di jalan teh ambalaya hartana teh sebab angkot 08 malulu inuh di jalan teh tapi horenganan ditilik-tilik teh lain jang kepentingan pribadi jang kepentingan umat bakal beda tampil di tengah-tengah masyarakat. Masjid siap majelis enggak musola heg yatim piatu tah fukara rangda ngora kolot tah bakal beda nu ngaromong sabodo tingan berbagai-bagai nu ngomong lah si eta mah teh aing mah sia sampai semangan nilai doang aing urusanna jeung Allah tah Masya Allah khadimuhum peladen umat dengan harta sebab Allah mere harta ka manehna termulia bakal kepentingan pribadi bahkan nyana deuk dahar ge teh deuk dahar si sugih teh geus loba tah jol bae aya nu datang aduh cenah kula can dahar ya nu aing jang sia eta karak hebat ieu mah lain kunci sugih teu panurana dahar dikunci bae tah eueuh we jang batur bahkan urang geus nyadiakeun we ieu teh sok loba ieu nu datang teh sadiakeun
bakal dititipkan ke keluarga bisa anu datang si anu pan osok ka dieu tah derek ieu tadi dieu masyaallah tadi geus disiap-siap tah kitu kene ilmu urang boga ilmu Al-Qur'anul Karim aya batur nu butuheun ka urang ulah dicicing di dieu nek naon tuh ulah hayang bisa maca Fatihah ya teu naon datang deh di pagar urang tas di mana capek langsung membagar ngaji bari nunutan deres anu mu capetang mah kapan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin trek gairil maghdubi 'alaihim gairil maghdubi ieu si budak kaluaran mana mangkaning pan urang teh karak datang peutingna aju tunduh lantaran titipan Allah eta kan demi umat ngaranna teh aya nu dideuleu iwati ridho Gusti be batur teh supaya balener maca Fatihah na teh supaya salat narapi gairil maghdubi alaihim waladdallin aduh ghairil maghdubi alaihim waladdallin kan gitu sakali mah kitu tah ahli qiraat teh magana ghairil maghdubi gairil maghdubi alaihim naik kana ghairil maghdubi sia dipagang silu kali gairil deui go nganceng kopeah murid nganceng kopeahna aduh geus langsung aing moal ngaji deui ceuk kudu kopeah aing nganceng aing ngaji qiraat tuh kitu pertama naon teu tegala waladdallin waladdah ye top ngancelang deui kopiah kunaon eta ngaladenan umat abeh bisa maca Fatihah kepentingan jang batur asal ulah yang dibayar lamun yang dibayar eta anu parah henteu tuh nambahan deui nu ngaji teh khadimuhum peladen umat supaya maca Fatihah na maca qiraat rapih jang bekal hirupnya na geus sakitu nah urang bisa amil teh ngajina teh ya labjatun mang dibaca 5 wajah markib labjatun ke dibaca labjatun hayo pagakeun ku urang ngaditu labjatun menang ditarkib dengan 7 wajah 7 sia menang di mana 2 deui di mana labjatun amat sih sia mah nu bodoh capetang mah dipagahan sakali ngeunah tapi kan lamun anu bodoh mazidun nasumazidun aja mapulun enakal hadap bulat kolak kan nginahin ari anu capetang ieu mah kola bae kola asup koala ana kola belakang kola ngajolkeun dona kan alif teh nuturkeun lima qoblah ayo baca kola asup koala elatna buliat takal kolam hiji sia mah kola asup koala alawazi pala hese amat sih kola asup koala mus puyang guru ge puyang tapi eta kan peladen ngaranna geus teh nyahor ada muriang seetik mapaksakeun situasi rada teu kondusif ge keuangan terus bae padahal mah di dapur mah ieu teu boga duit tapi ngaji terus bae peladen ngaranna lillahi ta'ala ngaladen umat khadimuhum ta eta nu mulya eta ki fudoli beuh ngalayang bae unggal peuting eta teh peladen amplop ye nya mah teu butuheun ka amplop naon ambalaya di imah ge eusina
Tapi kan sangkaan doang, sangkaan urang kos kitu teu di jerona. Itu siapa sok aju suzon goblok. Teu lah. Ya sewaktu-waktu aya gitu. Sewaktu-waktu teu, sewaktu-waktu aya, pasakan labil. Nah, eta khodim ngaranna. Mulia eta. Mulia dididik. Kunaon urang dididik di pondok pesantren tadina bodoh teu nyaho amil jurumiyah ku ari bisa teu nyaho alfiah johar maknun ku ari bisa tapi kunaon henteu ta'addub henteu boga kepribadian henteu boga tata krama kojang sorangan kepentingan teh jang meuli mobil jangan nyai-nyai eta nu bahaya jadi kiai. Ulah anjing dididik lapar pitah moro menangnya nak boroanana teu wani ngadahar demi sayidna demi nu bogana dibawa ku nyana mulia amat eta anjing ku mulia-muliana anjing menang di dahar kurang boroanana sebabna kepentingan pribadi anjing padahal anjing mah hewan mugola zo mun di dahar ku nya terkamanana atuh bisa kulantaran geus dididik. Masya Allah boga tata kramanya na. Atuh komo manusia merentah ku harimau manusia teh eleh ku anjing. Anjing dididik bisa terdidik, ai jelema dididik henteu terdidik. Kepentingan ajang pribadi bae. Beda kan eleh kiai kepentingan umat jeung kepentingan pribadi. Beda orang nele pejabat kepentingan umat jeung bangsa jeung kepentingan pribadi. Beda polisi ge. Ningali polisi loba lah jeung kepentingan bangsa jeung negara. Tepati kepentingan pribadi. Hebat eta polisi. TNI gitu kayaknya. Lamun geus tugas, mau tidak mau saya harus ke Papua sekarang. Padahal betapa berat meninggalkan tanah air, meninggalkan rekan, meninggalkan sedikitlah ada kegiatan-kegiatan apalagi keluarga, tapi demi bangsa jeung negara berangkat kana ka Papua. Kuari kan keur diberangkat-berangkatkeun ka Papua sebab Papua teh hayang merdeka. Berangkatkeun berapa ribu TNI nu kuari berangkatkeun ka Papua. Nah, demi bangsa jeung negara. Nah, lamun nyanana bener. Ulah hayang nanaon di jero hatena demi bangsa jeung negara. Aku akan mengabdikan diri kepadamu wahai bangsa dan negara. Indonesia adalah Indonesiaku. Gitu kan? Diriku adalah bagian secuil darimu Ibu Pertiwi. Aku akan berangkat ke Papua, akan melihat di sana barangkali ada yang cantik. Yang mengkol ya. Mengkol tetekos gitu teh. Nah, aku akan berangkat ke sana, barangkali pulang dari sana akan naik jabatan mengkol tetengaran. Aku akan berangkat ke sana barangkali mengkol ulah aya pungkal pengkol. Hiji be. Ya. Nah, ieu anjing dididik jadi pelacak mulia, boroanana halal. Eta teh kudu diuji syaratna beberapa kali. Andai kata walau wahara kaunuhu mu'alaman thumma akala min lahmi soidin lam yahila zalika soid. Lamun lahir lamun jelas bahwa ieu anjing teh terdidik boga julukan adalah anjing boroan atau pelacak titah ngaboro berangkat jalan kaleuweung set datang ka ditu manggih boroanan embeleuweung misalna didahar ku anjing tersebut summa akala min lamsai kumata status anjing sesa dibawa lam yahilla zalika ta'ala. Anjing dilepaskan, sat berangkat jana ke tempat boroanana. Jadi itu manggi, meleweng, terkam kunyana, dihakan heula kunyana sapotong deh dibawa ka nu bogana haram salah. Sebab lawan aya unsur pribadi lain bersih bening jang dununganana.
tapi jang pribadi heula atuh eta cacak-cacak boroan kos kitu gambaranna atuh kiai ge sarua. Lamun kiai boga ilmu hajinya berangkat dakwah jang kepentingan pribadina hayang mobil jang kepentingan pribadina hayang istana jang kepentingan pribadina dan lain-lain sebagainya haram ilmuna geus semangat teungeunahkeun kadangena teungeunah anjing geus kitu eta anjing dididik tapi mengkol nu tadina geus dididik boga julukannya muallam hebat tapi aya kepentingan pribadi di dahar kunyana halal haram teteh sesana haram lam yahilla dzalika sayd fil adab teu halal haram mantap kurang kuari ngadengekeun ilmu kiai anu jang pribadi di Golkar tak kiai teh jang pribadi di PDA eta di Inggris kan gue yang etik atuh eta di organisasi lamun nyana teu bisa misakeun antara partai jeung kakiaian teu bisa misakeun antara organisasi jeung kakiaian ngendek di mana bisa aja harese demi partai demi organisasi demi golongan eta harese bae kos kitu teh eta hayang plong ikatan eta karak lepas tak muatan kan aya muatan lagi kula geus kebel ya sebenarnya di NU kunaon jadi NU cabang baik padahal pengabdianana geus luar biasa hayang ka pusat ieu tah muatan eta nuantak jadi haram ilmuna teu geunaheun aduh aing di jadi muid di kecamatan bae hayang naik teh kudu nyogok bae lah nyogok saha nu jadi muid nah teu ka kabupaten teu nyogok ye ya dadakeun ku sia ye ya dadakeun goblok hararese sieun teu dek neuleuk ka aing tuh kan ye ulah sombong cenah kieu henteu aing meuneu sombong bae anu naik di kecamatan ka kabupaten teu make siut ilmuna dek dikamanakeun ilmu demi jabatan lain demi umat jeung haram anjing tadi jelas kucing bisa mau lain jang kepentingan sayyidna kepentingan batur tapi kepentingan pribadi haram lam yahilla dzalika sayd fil azhar urang nu neangan jelema boga ilmu jang kepentingan batur umat urang boga pejabat jang kepentingan umat ngeunaheun kana hatena terasa ka urang boga presiden teh jang kepentingan umat ngeunaheun berasa ulah dideleutik jeung gedena pantes jeung teu pantesna ulah tapi jang kepentingan umat eta kan ngeunaheun kana jajantungna deg aing nurunkeun deg tuh kan nah ieu gambaran dina buburon lam yahila zalika sayd bil adab tuh kan acak-acakan deui nu sok didongengkeun teh sering urang dongeng urang nyaba ka hiji kiai aiheg nu nyuguhanana teh nu mawaan dahareun teh ucing kan kaget urang hebat amat eta ucing masyaallah karim mawaan lauk sayur segala rupa ucing lantaran dididik kan hebat atuh monyet ge nu sok ditungtun teh eta nya di jalan teh aja make kendang dang dingdung nah eta teh kan wah jang kepentingan urang aya nu bogana ge kuarita ieu atuh tadi sok di jalan teh ditungtun teh monyet nurut kan nah tapi satu ketika sekali lulus, 2 kali lulus, 3 kali lulus, sababaraha kali jana lulus, tapi satu ketika neuleuberit ka ukur kunyana nyana keur bawa sayur neuleuberit ajukan eta jang kepentingan pribadi berit buat deui terekam atupan ieu nu acak-acakan ieu sayur mangkana geus karumpul pan di dinya
acak-acakan ragag sayurna meretel kabeh. Ieu pejabat asal geus jang pribadi bae ragag ke sayurna acak-acakan. Ngembet ka mana-mana. Ieu kiai ge sarua asal geus lain jang kepentingan umat ragag nu dibawa kunyana ngembet. Acak-acakan padahal mah sayur mah bagus. Kulantaran dibawa na ragag atuh bangkokna pepes, sayurna panas, ngepek kemana-mana. Jadi itu bagus. Itu kan gambaran gos gitu. Nah iya ge sarua urang. Ilmu tinggal ilmu. Tapi lamun dibawa jang lain kepentingan umat, lain jang kepentingan naon gitu ngaranna manusia, jang kepentingan pribadi, ya pribadina mah lain manusia tetep. Ya, jin juri kepentingan nafsuna eta lam yahilla zalika sayd fil azhar. Masyaallah. Di satu kulantaran eta anjing anu geus dididik ku ari mengkol nu kuduna meunang terkamanana dibawa rek hirup rek paeh kanu bogana ku ari mah didahar heula. Berarti kan teu halal anjing tersebut. Fayishtaratu ta'limun jadid, disyaratkeun kudu dididik anyar deui. Kembali dididik deui supaya rapi. Ulah frustasi. Kiai ge loba ye kepentingan jang pribadi. Ishtaratu ta'limun jadid, abri loba kepentingan pribadi. Ishtaratu ta'limun jadid, polisi ternyata loba kepentingan pribadi. Ishtaratu ta'limun jadid, presiden, menteri, gubernur, bupati, budak. Aya kepentingan pribadi rada kenceng bahasa itu. Ishtaratu ta'limun jadid, disyaratkeun belajar deui. Ulah frustasi, ulah belajar deui, didik deui. Mentak abri teu meunang dagang kepentingan pribadi na nagara kumaha lamun abri dagang. Atuh brabe eta polisi teu meunang bisnis. Sebab naon atuh ieu nagara kumaha acak-acakan. Nu mantak eta bupati, camat, lurah teu meunang jadi calo, haram. Acak-acakan nagara mun nyana jadi calo. Teu meunang sebab calo bajang pribadi. Bupati mah tanda tangan, beres, camat, beres. Geus, beres, dicek geus. PPAT-na geus. Beres. Ah, geus, ya, aing tanda tangan ye. Nya de. Arah set. Aya nu mere duit. Leutik maulah. Oka. Teu kuari makan bupati jadi calo. Emang teu nyarahoeun masyarakat bupati jadi calo. Kula bae ge nu di imah bae ge di kamar bae nyaho bupati jadi calo. Tarang sana. Komo lurah jadi calo mata menggeus ambalaya. Acak-acakan bakal. Camat jadi calo, lurah, pempresiden, non gitu ngaranna bupati jadi calo. Bahaya. Sebab naon? Lain jang kepentingan umat tapi jang kepentingan pribadi. Haram. Meunang. Boro-boro jadi calo. Bupati mah menunaikan ibadah haji urgen di negara, batalkan ulah menunaikan ibadah haji. Iya demi kepentingan bangsa, negara jeung umat. Ya nama ka Mekah bae ge nu sakitu wajib urgen di negara teh. Ieu teh keur meujeuna waduh kalut, batalkeun deuk ka Mekah ge. Sebab naon? Umat bahaya ditinggalkeun ku manehanana. Datang ka dinya kapan? Mah jadi calo bupati teh atuh. Ulah sok kitu cenah kiai nyanyahoanan, nyaho aing. Ulah sok nyanyahoanan, nyaho. Nyana mah henteu melalui orang-orang. Eta nyana-nyana kene aslina mah. Deh. Cenah aing teh nyaho meureunna. Lurah jadi calo, camat jadi calo. Kiai jadi calo, kiai onang. Udah beres. Satu pesantren Ambalaya jadi calo mah tah yayasan teh ngaranna calo nu kitu.
nyaloan dunia make eta lah birokrasi ngaji tapi ente sakabeh yayasan aya bener mah ieu mah sakadar penataan hungkul di kelas sote abeh rapi dididikna kelas 1 kelas 2 kelas 3 bagus iyalah ikhlas berarti coba kadinya fakir miskin untuk bisa mayar diterima tante itu mah nah gagaros ya tante tampil siapa ya kan ayo sia ayo yatim diterima teh Gus ya didinya ya memeh nampiling aing ka sia kan aya pasantren kos kieu mah aki-aki geus batuk bae Assalamualaikum ka mana kula di pasantren bade sadaekna sia datang ka paeh di pondok los atuh pasantren kieu mah mentak lo baru datang kieu apa syaratnya geus teu kudu nanya ka aing ka kantor ka ditu sia betah jenis bagus ya di dieu Waalaikumsalam. Anak saya mau pesantren ini. Kenapa di pesantren enggak sekolah? Otaknya blek ki. Waduh, pondok aing penampungan nu kos kare. Mondok. Sanu ya manfaatan si ieu bener teu. Waalaikumsalam. Kemana ini? Anak saya idiot. Ini makan aja nggak bisa harus diladenin. Terus supaya pesantren aja katanya. Tampung. Oh masalah nu bodoh nu idiot anu otak rada miring kolot anu geus diusir ku pamajikanana ayo deuk maju kumaha agama jeung nu mondok teh nu karitu mah lulu nu sampurnaan kudu da ge ye anak aing pinter ye anak aing cerdas anak aing hebat ieu mah ieu di pesantren kan abeh agama maju kan bagus ieu mah lain sesa mah lulu ngan gitu masalah emang Allah ngiriman anu kos kitu sanunya manfaat kalau mah inget bayon 203 anak teh rada kurang bagus zaman abah nu kahiji nu kadua baragus dari abri nu hiji mah kos kitu dah beja ka abah ini mau santren aja sini cek abah teh enggak di dia menang 4 tahun 5 tahun azanna jadi bagus maca Quran jadi bagus baliklah nyana wallahualam poho ta urang manangan yon 203 jatake terus akhirnya di masjid baik ngimaman azan tapake dulur-dulur dan ujara di lepnan segala naon nanya kanyana nu kapang boncip teh asal naon minta doana fuhyu je rahasia Allah bebe jaga di alhamdulillah jadi pakai cak bapana anak saya yang dulu di sini sekarang udah kawin jadi imam masjid ngajar Quran ngajar ngaji ini kurang kumadi padahal mah kurang sempurna tadi nain rahasia Allah seperti eta kan kurang ikhlas sebodoh sejarah tangga di kumaha tanda kumaha ayo geus pokona entar lamun ditanya kieu santri sabaraha nyaho aing teh nyaho santri mau kos gitu kayak wari datang isuk balik tepugu santri ibu ditanya teh hese santri kayak lamun nyalatun lobaan mun ngariung mah boh lobaan digawe basa etikan lamun orang kurang terdidik emang teu panas lamun urang teu terdidik si kiaina lamun nyalateun mah beres 10 mobil 20 mobil urang kene cenah ke tambahan deui 30 mobil buah ambo loba amat isuk urang teh dak eta teh sapuan 5an lamun teu dididik sabar emang kumaha gitu santri masyaallah nek lebaran nek puasa kiriman samping ti nu sugih teh babagi sabaraha coba dibagi sampingnya yang bulan Ramadan ieu cenah aya 1.300 jaloba Masya Allah orang usul deui jata tadi naroba bener saya merelah mente 1.400 bagikan bener be AKB bahkan kurang isuk ta gorong-gorong dak ta bersihan kan deuk puasa ye ayo coba kerahkeun ke 5 10 budak Masya Allah kurang-kurang sabar kumaha coba amun teu sabar buah geus arasak deuk diala
ka mana buah aing aduh oh budak siapa urang lamun teu dididik kamu kumaha gitu geus milik nameureunana kabeh ngan asa ulah dicabut bedak sia hirup lamun teu nyaho aturan santri puyeng bentak di Jakarta loba nu nanya ka di mana-mana lah nu nanya ini bagaimana kiai enggak di kelas-kelas mau mas santren enggak sih enggak usah nanya puyeng dah mas santri mendek mas santren karak nyana nanyakeun kelas da kumaha mayarna mau nyantren enggak usah tanya moal kajawab hese ngajawab kecuali di kelas santren ayeuna nanya doang mun teh aing mah teu ngaladenan kos kitu aing mah hese si santri mah beuh insyaallah kadeulina luca-lece atuh ngaji bae ge kumaha nyana bae urang geus nongtron ge daek-daek henteu cenah santri mah kos kitu atuh tapi barang balik deui masyaallah tad padahal tilok ngaji di komongna geus diutadkeun urang lembur nyana ge mun digak bulu goblok aing diutad santri mah kos gitu ngelekeun dokter Andes ngelekeun dade kariung mah tilok aya dokter Andes nu diondang kita mecah hadiah puji santri cenah hadiahan ye ngaran-ngaran nya ge dijerakeun mah seuri bae sial aing ge tilok kaji sebenarnya santri mah kos gitu geus tampil di masyarakat Allah kan nomere berkat ikhlas ngajina tadi nanya nyanakan ka guruna kieu cenah kula duh di lembur dibutuh naon tuh hiji jadi imam kadua mun ngariung kudu kula bae segala macam terus jeung kalau mental mau sing berani ayo terus beranikeun sapira ngomong nyana ieu nu ngalaksanakeun mah atuh ngere spirit urang kaya dah baca ieu beta dah selawat ku percaya Allah kan mere ih santri pokos kitu di mana-mana ge keur mondok nama teu puguh kadeuleunan giliran aya nu ngaji bae ka imahna aing baheula ieu aduh can diaji babarag-bagan kan bicara kumaha ieu kumaha sia keur ieu itu milu cek cenah teh karasa nu sia tah ora jaritakeun santri malah anggeus tuh eta teh nu sok inget santri cak guruna santri nu Badung anu sangat Badung catat wah cak lurahna teh pasti diusir ka jeung di catatan nu Badung jeung sangat Badung iya ya udah geus sapoe dua poe ditungguan kan ku lurah pondokna pasti aya eksekusi ka jeung kumaha ge diusir ye ka nu Badung sebab atupan bado buah kiai lauk kiai beak kabeh iya pasti ya jadi hukum di eksekusi ya geus saminggu eueuh bae geus saminggu eueuh reaksi nanaon 2 minggu eueuh akhirna kan si lurah pondok nanyakeun ka kiai nu kamari teh daftaran nu Badung jeung anu sangat Badung teh kan geus bisi dek dipanggilan maksudna dibere nasihat apa diusir saha nu dek ngusir teh kiai eta di catatan taman dek didoakeun tengah peuting wah puguhnya anak datang ka dieu jadi imana Badung sugan rada deres anu kusir atuh dek didoakeun tengah peuting padoa cak lurahna atuh aing bae atuh cak kieu salah terka ka kiai da kiai batas tahajud Allahu akbar nu mana karena nu Badung teh ye didoakeun ya Allah ya Rabbi sieun teh sangat Badung sia teh supaya rada deres we ulah Badung teuing ngadoakeun kiai doh ternyata 10 tahun kaharep kiai diondang ka hiji daerah lain kiai na lurahna diondang ka ditu ieu mah janu Badung teh ya sia ieu buka santri heuh sia ban baheula Badung jasa di kobongna nyawa ingin teu ngarti cek kira gua jadi boga santri tah kunaon eta berkat doa kiai tengah peuting doa ya Allah iraha bae atuh Gusti turunkeun hidayahna Gusti bere taufik Gusti janyana teh beureun hatena mah saruangan Badung nama teh maku nafsuna bae tuh kan mantap nu Baradung jare di kiai santri mah asal Badung jadi kiai
Beuh, mantap nu jara dikit nu baradung bae. Tung nama aju nama santi baradung bae. Teu kitu da eta. Doa ge lain diusir. Tuh salahan. Mantap magarti. Moal kaharti kahirupan pasantren jeung kahirupan yayasan. Yayasan mah 1, 2, 3 exit. Sebab maksudnya lain dek ngadidik duit. Mondok kos gitu. Ke Bandung kajen lah. Sel betaheun bae guys. Yai sendal be aku nyana. Kunaon? Di palingan be. Sendal naon? Sendal jepit lah, sendal jepit ieu. Terus kajen lah meuli deui bae. Beres kan pondok mah masalah. Tak eta kahirupan santri. Payustaratu ta'limun jadid. Badung teh ya, berarti kan ieu ngakal. Atuh dididik deui make taklimun jadid, make pendidikan anyar. Lain disetrap kumaha dek dididik anjing ge nu tataneung geus bagus didik jadi bagus deui. Kuari atuh budak santri didik deui. Urang boga pemajikan ngakal sakali 2 kali ulah main jeger-jeger bae didik. Kurang taklimun jadid. Kan nyerang neng ieu teh kakak teh kurang kumaha kan neng. Tuh makan ku kakak dipangieunkeun sekedar kendaraan jang ka dieu ka ditu mah paneta geus aya Innova. Aju motor ge geus aya tapi neng deuk ngakal bae ka kakak. Tuh kakak datang ka ieu imah nangieun kakak, ieu mobil nang meulikeun kakak tapi kakak asa asup ka imah batur bae. Salah neng apa salah kakak ieu? Ih kan nggak bangun kakak tapi kakak sieun deuk asup ka imah. Aya neng sakumaha jenderal bae. Panglima neng. Nasehatan. Berarti kan aya naon ye di diri urang jeung si nengna. Yo datang ka teu wani. Apa yustaratu ta'limun jadid supaya nyana bener-bener bersikap sebagai permaisuri. Di imah teh permaisurina pemajikan urang raja. Jadi di imah teh aya raja jeung permaisuri. Koreng ribut melulu. Si raja teh atuh kau mau ke anak incuna jangan lagi ribut bae. Asal incu datang kadinya kieu kenapa? Takut. Kenapa? Kakek sama nenek lagi berantem. Jadi incu teh dibere pemandangan berantem. Anak mah ge awas. Asana piring 12 bae ieu. Abah jeung emak ribut deui bae. Aduh, kanyahoan tak ulah gitu. Urang keribut ye, pemajikan jeung salah keribut tak datang anak. Tahan tuh urang. Biasa we urang usapa pamajikan. Eta ngaranna hebat. Jadi di mata anak teh urang teu kanyahoan jorena. Anak balik ribut deui. Urang sia ribut kodo. Aya ribut kodo tolol. Payustaratu ta'limun jadid. Lamun ngakal boroan ngakal. Barangna haram tapi ieu kudu aya taklimun jadid, pendidikan baru anyarkeun deui ku urang. Hayo didik deui ku urang. Hayo terus dididik deui. Komo pondok pesantren mah pendidikanana mimiti belajar maca, kadieuna belajar ngahartikeun, kadituna belajar ngoedahan, kabelah dituna belajar ngabilagahan, kabelah dituna mah ngebelajar batin supaya lurus ikhlas. Angel pondok pesantren sekolah onam anu manajemenna keke beres. Pendidikan batin pondok pesantren mah supaya lillah. Di pondok pesantren modern mah dipaksa penting supaya tahajud sebagai pendidikan berjamaah deh bener nyonte. Da tahajud berjamaah, sholat tasbih berjamaah, nanti mana meureun da teh ilmuna. Maksudnya cenah supaya terbiasa. Sabodok kumaha sia bae atuh. Tuh kan balik boro-boro tahajud sholat ku biasa ge henteu. Jadi pondok pesantren kieu mah paneuh dititahan ku guruna ngaji we, ngaji geus. Tapi jangan tahajud sorangan. Penting beboga kepentingan hajat sorangan gareot si hebat teman sholat hajat. Ini ciduhan gua awe-awe. Sadar sorangan kan gitu kebelah dina terus sadar ganyana hasil masantren teh aja kos kieu pakai ibadah
leletikana hudang sorangan sadar sorangan perbedaan anak antara nu dididik diluruskan ke Allah deuleu hasilna jeung nu dididik dunia ajeun hebat bahasa Inggris hebat bahasa Arab hebat maca kitabna tapi bauna bau duniawi di masyarakat teh teu katarima ieu mah ieu budak teh 10 cale-cale lasanan lillah eueuh naon kapake aya nu muriang ngalayan nya kadinya mah muriang geus kebal kula ngadoakeun we sekali deui kadinya muriang keneh aing mah maksiat we geus mun aing pepang aing pangmandiankeun nya tenang geus pokona mulai geus kawasiatan tanya ayeuna ge bingung aing mandian nu paeh tuh kan da eta kapake nah ieu tah payustaratu ta'limun jadid hewan didik kembali ngakal didik kembali kaum manusia bentak urang ge datang deui ka dieu dididik deui anyar deui datang ka ieu mah taruga gergog deui teruskeun teh uleh sing ridit lah udah bomong cek pemajikan heulanan terus bae sih sok karek aja sakali bae ge geus atuh ngaji deui Allah kan mere deui aing ngaji mah ngaji tapi kan barang haram lah ulah sok kieu nu tuanan ngaji baeulanan atuh papa majikanana sok amat sih kieu lain urusan lain geus atuh pan aing nu dorakana ulah pikiran doraka butuh saya gaji aya deui pencerahan anyar-anyar neng ieu urang kan terus bae jang ngaji bepan lain jang ustad lain jang kiai jang kabehan kiai menyampaikan ulah sok ngomong lusat lain kiai lain kan araka mah kabehan teh mah kubahan neng teh motor urang kan kreditan kieu nya cenah teh atuh mun bisa maka ieu mah jual bae lah aju meuli nu asli nu anyar atuh pan meuli teh kudu boga duit atuh ja kredit teh betul Kak agus aya ilmu makan musyawarah urang hari henteu aya ilmu makan plostoromo engke ge aya titik terangna pemajikan ge diberekan ku Allah sinar urang bere sinar teh urang sederhanakeun beneng lah ieu motor bagus tapi haram urang meuli jaka beuli urang motor anu cash sanajan rada jore sugan mereka ditunang ge dibere milik di ku Allah teu kalah kan ngeunaheun aya titik terang ke ge naon eta nu mere Allah set sahaya sudah tuh mungkin akan ngeunah ka kuring ngeunaheun urang boga motor sorangan mah teu diudag-udag teh makana ngeunaheun mun keur ieu mah kan ngeunaheun oh aya bae kan nu maling ka motor eueuh Pak anu maling lah motor jore ieu hampang coba lamun motor kredit mau mana jalan kan beli beda hampang Masya Allah tuturkeun agama hampang kajian hukum ya nu ceri ka kalau kieu aduh geus kreditan geus beres bari meuli motor anu jore anu maling tenang kumaha kieu nu dipaling teh tetep nu urang ngan teu kadeuleu di leungeun batur atuh nah tetep nu urang geus lamun urang paeh ditagih ke di akhirat sanu nyaho batur hararese ka surga urang naik beat cak jana geus atuh kiai bungaheun kan nyana bener teu waduh dibere nasihat kos kitu atuh deui nu dibere ngan nasihat eta doang pan ku urang ge nu urang tetep nu urang sanajan di leungeun batur sekali nu urang tetep bae nu urang paling ku batur nu urang keneh bae kajian ku kumaha nu urang keneh bae leugit nu urang keneh bae kapan di akhirat ye urang kuari turun ngaji sendal urang leungit ulah nyokot deui ieu mah nyokot deui nu bagus mana ulah geus tetep sakali nu urang ke di akhirat si beres Masya Allah payustaratu ta'limun jadid disyaratkeun belajar nu anyar ieu urang pembekalan jangka Allah jangka akhirat pasti loba melenceng-melencengna di polisi, di TNI, di PNS, di pedagang, di kiai sarua bae ya sadarlah urang perbaharui deui ta'limun jadi perbaharui orang loba kasalahan gitu supaya rapi ta'limun jadi
engke Allah kana mere sinaran sat aduh dar wala athara wallahu a'lam.